nya itu can tamat. Jadi terus kenana teh kieu. Wa ampiku jeung kudu nganapakakeun aranjeun kabeh mimma tina sebagian perkara ieu teh min taqidiyah ku sabagiannya saur ajengan san kiai mah ibunya saur ahli nahu mah ieu teh min taqidiyah sabagian teu kabeh nya pada urang kita cenah maot pikeun kabeh aya anak pamajikan teh barang akan tidak lahar ya lain gitu ibu sawarehna we anu diatur Gusti Allah. Jadi taqidiyah qaliliyah awarna saeutik ibunya urang aya anu diatur kadang-kadang ada gitu urang teh cenah pertama mau geus maot teh kumaha naon ku abikeun kabeh nah aya da pamajikanna tinggal waduh kana naon eta dulu sae nyiksa ka urang ya kan berarti mata kudu berpikir sendiri ya Bu kudu berpikir teh di dieu mata kudu tolabul ilmi teh ibunya nya teruskeun mimma wa ampiku jeung kudu nganapakakeun anjeun kabeh mimma tina sabagian perkara rojakna ku manu geus ngarizkian kami Allah anu agungkun ka aranjeun kabeh min qabli ayatia tina samemeh yen datang cenah ahadakum ka salah saiji anjeun kabeh naon al mautu mah tah ibu samemeh maot teh yang urang teh urang kudu nganapakakeun nya mangpa urang tiru sing loba naon nganapakakeun aya nganapakakeun teh aya nu wajib seperti zakat aya nu sunahnya seperti sudah kota mereka mau seperti luput ibunya luput terus nang teh luput jadi musuh luput bisa babi ka dia tarawale aya luput aya negara luput pemajikan alhamdulillah orang goreng luput ge aya cenah luput di dieu negara luput ame ampang we gitu ampang dulu bisa ngapung gitu aya uras aya kurupung terus naon deui cair jadi urang teh kudu daek nganapakakeun cenah ibu mumpung urang dibere naon kanyaan di Gusti Allah ulah marartit ibu ulah marartitkeun saya aya naon we seperti kamari buludan gini-gini ibu di dieu mah alhamdulillah buludan megah aslina kamari buludan abi mah megah sok antenana canaonna ibu oh tuanganna aya daging domba geuning kamari oh daging domba asap daging domba teh terus daging ayam segala ayam we dimimiti kurupukna di ayam kurupuk ayam di kamari segala ayam alhamdulillah ibu ku naon ku gotong royong ibu-ibu sing ngajantenkeun eta muludan teh sing naon teh urang pamanaksan kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peningatan saya bu urangnya muludan teh geuningan bisa silaturahmi geuningannya terus bisa tolabul terus bisa muji ka kanjeng Rasul saeutik aya opat kamari teh apalna teh Bu bisa ngeureuykeun apa naon apa terus kalian jadi senang tu apa omong kamari iya kecacang tu apa omong kamari kamari bunda saudara boy wes ngaji ge barho anu ayeuna ge sok anu ayeuna dalam dataan nu tadi banyak baik hubungan pahala ya sisirian itu orang pahala kita jadi saksi sisirian hubungan
Islam bahagia. Cenanya Islam teh dina ieu teh bahagia, ingat mati, sederhana, gendut. Terus pembersih, bersih diri, bersih lingkungan. Tapi itu kalau lontong sapuan ibu. Dengan ciri abdi gue barang. Untuk mana? Bisa diri. Kapan kewin bohong. Kayak bu, Islam teh, udah jadi pembersih. Apa pembersih? Pembersih. Aku malu, aku punya mas lagi itu, aku bersih. Oh itu bersih. Nyata bila kita, karena yang bersih di Maluku itu dahulunya membuat segala. Dan baiklah itu. Baik. Hari Islam teh pembersih diri, bersih lingkungan. Jangan batu. Kita mengaji itu baik ah. Usap tuin, dohur rasa kuning terus bersih. Baik. Kita mainan pahala, menambahkan diri satu bersih. Yuk jalan, ayo hujan itu, pulang sekarang tuh. Ibu, baik buat umur yang bukan bersih. Kan? Nah itu urang teh ibadah teh kudu masih tenang hirup ya. Nah di kopi ayat ya ada umur maut dina samemena yang datang naon lain naon yang menjadi makmur. Mengkopi ayat dia dina samemena yang datang ahadapun ka salaseni anjeun kabeh naon aya mah kana paina al mautu mah dah urang teh ibu dek ibadah teh kudu samemena datang mah geus maot mah bisa jadi ngerti teh bu terus gede payah pula maka ngucap itu syahat teh Robbi he pangeran kaula ya laula teu naon laula teh nah teu akhor tani ngahirkeun salira Allah ni ka abdi ila ajalin kana ajal naon ajalin kana maut koribin anu sakedeung nya anu deukeut cek anu cek nu ieu cek si ahad teh Robi laula akhor tani ila ajalin qori nahan teu cek ngahirkeun salira Allah ka dirinya teh hitungna teh Gusti Allah ni kasih abdi ajalna laul tani ila ajalin kana ajal qorikin anu sakedeung anu deukeut pa sodako tah di dieu maka arek sodako cenah kaula pa sodako maka yen bakal sodako kaula cenah wa kunna cenah jeung bukti kaula cenah minas solihin ti golongan jalma-jalma anu saro anu mau teh ibu Gusti kaluarkeun abdi nya cek anu mau cek siahan geus mau anu sok ibadah untara ibadah anu sok ibadah minta kaluarkeun deui ka alam dunya anu mau barang sakedeung mah kuring kedeuk sodako anu aya gunung di naon di kidul di sodako anu di kaler di sodako sawah anu 10 hektar nu batur di sodako buka di mana 10 hektar di dua ya nomor sorak anu kitu bu hektar ayeuna we anu pare geuning ditimbang jakatna geus harese geuning lebar lebar enak samelian ya kan sabaraha bu samelian sabaraha jakatna kalau menurut samelian sabaraha jakatna 25 juta. Jadi dia dengan obat maris itu bang karena
Ngadaran habis hubungan ayo ka eranya. Anu balaeuna ka era ngadaran jalma hak jalma mis. Jadi ya dina aturan Islam ieu eta ngadaran naon? Harta miskin yang disebut miskin. Teruskan Bu. Ada sodako cenah kuring teh. Ada naon? Kamu ngesodako dek jaka. Dek sagala anu dilaksanakeun. Teh sirikna kaju dodok. Wah, sadilana urang teh bogora ayeuna teh teu. Kitu cenah jeung aquna jeung yen bukti kaula minas sholihin di golongan jalma-jalma saleh. Beres. Dua